Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadayana. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kumaha kabarna dinten ieu? Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan barudak sadaya sareng keluargi sing dipaparinan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barudak sadaya, alhamdulillah dinten ayeuna urang patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Meskipun kita belajar secara daring, tetapi jangan sampai mengurangi rasa semangat kita ya anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, sekarang silakan dibuka LKS-nya halaman 17. Di situ kita sudah memasuki bab 2 dengan judul besar Lingkungan Alam. Sekarang Ibu akan membacakan, anak-anak sekalian perhatikan dengan baik ya. Lingkungan alam mangrupa tempat jeung sagala rupa anu aya di sabudeureun urang. Kayaning taneuh, cai, panon poe, tutuwuhan, sasatoan, gunung, jeung sajabana. Antara urang jeung alam aya hubungan timbal balik. Urang merlukeun lingkungan eukeur kahirupan. Lingkungan oge merlukeun urang eukeur ngajaga tur ngariksana. Ukituna urang salaku manusia anu dibere akal jeung pikiran kudu bisa miara lingkungan alam. Di handap ieu rek dipedar nganaan lingkungan alam dina wangun puisi. Pek regepkeun ku hidup sing daria. Kaendahan alam. Brai panon poe nu datang isuk-isuk. Nu ngahaneutan bumi dina poe isuk. Hiliwir angin nambih kanikmatan diri. Tatangkalan tingga rupai nambih kaendahan bumi. Alam anu endah tur merenah, anu nyejukkeun kana manah. Kaendahan alam anu sampurna mangrupikeun taman syurga. Endah pisan ieu dunya, kaendahanana teu aya duana. Hayu jagi ieu bumi, sangkan bumi tetep lastari. Ulah hayang ngaruksak bumi anu diciptakeun Sang Ilahi. Hayu jagi, dugi ka diri dipanggil Ilahi. Nah, anak-anak solih-solihah semua, berikut adalah contoh puisi yang bertema kaendahan alam. Setelah anak-anak memahami puisi di atas, berikut ada 10 pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Pertanyaan nomor 1, naon judul puisi di luhur? Apa judul puisi di atas? Pertanyaan nomor 2, saha anu ngarang puisi di luhur teh? Siapa pengarang puisi di atas? Pertanyaan nomor 3, naon anu datang di waktu isuk-isuk teh? Apa yang datang di waktu pagi-pagi itu? Pertanyaan nomor 4, naon anu ngahaneutan bumi dina poe isuk? Apa yang menjadi penghangat bumi di waktu pagi hari? Pertanyaan nomor 5, naon anu ngahiliwir numutkeun puisi di luhur? Apa yang sepoi-sepoi setelah mengamati puisi di atas? Pertanyaan nomor 6, naon anu tingga rupai dina puisi di luhur teh? Apa yang bergoyang-goyang mengamati puisi di atas? Pertanyaan nomor 7, endahna alam teh bisa menyejukkeun kana naon cenah? Indahnya alam bisa menyejukkan kepada apa? Nomor 8, ngarupakeun naon cenah kaendahan alam teh? Keindahan alam itu merupakan. Nomor 9, saha anu boga kewajiban pikeun ngajaga alam ieu? Artinya, kewajiban siapa untuk menjaga alam itu?
Pertanyaan yang terakhir, saha anu nyiptakeun alam anu endah ieu teh? Siapa yang menciptakan alam seindah ini? Baik anak-anak, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS halaman 18 yang sudah Ibu bacakan tadi ya. Semangat terus anak-anak solih-solihah dan hebat semuanya. Mungkin pelajaran bahasa Sunda pada hari ini Ibu cukupkan. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.